Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para santri online, para penonton Sukalillah multi channel, urang langsung dina video nu ieu majeng kana masih pasal ka-30. Kamari pasal 30 tentang nyarioskeun masalah tentang syarat sujud anu 7. Nah kamari dicaritakeun salah sahiji syarat sujud teh nyaeta urang kudu sujud make anggota anu 7 deui. Nah, nu ieu masih pasal 30 dina khotimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun ari ieu teh hiji panungtungan a'dhaus sujudi. Ari pirang-pirang anggota sujud sab'atun eta ayat 7. Nah, anggota sujud ayat 7. Nah, mana nu hiji teh bisa anu 7 teh bisa aya, bisa teu aya, bisa sawareh aya, bisa sawareh teu aya. Kahiji al-jabhatu. Jabhatu teh jidat nya, mun bahasa Indonesia mah, mun urang mah bahasa Sunda tarang. Tah. Jadi salah sahiji urang anggota sujud teh kudu pake tarang. Tak kieu, mata kamari carita kudu terbuka. Tah ieu. Si tarang ieu ulah aya rambut sahelai pun, ulah aya rambut salambar oge anu ngahalangan urang keur sujud. Kedah terbuka kitu. Gitunya al-jabhatu. Tah mana ari anu disebut tarang teh? Tarang teh gigirna ka dieu tah. Luhurna ti dieu ka dieu nya. Tah, di dieu tah. Timiti jadian buuk tadi dieu tah. Ka dieu, gigir ka dieu. Eta nu dimaksud ku tarang. Kadua, wabutunul kafaini, jeung beuteung dua dampaleungeun. Tah ieu teh dua berikut tilu. Dua dampaleungeun, urang tulis heula. Dua dampal panangan. Gitu aya bahasa Sunda nu lemes mah. Aing ngalugot mah biasana bahasa umumnya, tara pake bahasa anu. Ieu mah dua dampaleungeun, beuteung dua dampaleungeun. Tah ieu tah keur anu gaduh panangan dua, keur anu hiji berarti leungit hiji. Nah, ieu teh tos masuk tilu anggota sujud. Tadi kahiji tarang, kadua dampaleungeun. Lamun aya leungeunnan duanana, lamun sabeulah nya berarti cukup ku hiji. Nah, jadi si ieu teh ulah kahalangan. Kudu langsung kana tempat pangsujudan teh. Allahu Akbar, pluk. Nah, gitu. Dua tilu tah. Tilunya, tilu teh karena ieu dua. Kaopat warukbatani, jeung dua tuur berarti ieu opat berikut 5. Warukbatani jeung dua tuur. Keur anu gaduh sampean 2. Keur anu gaduh hiji nya berarti leungit hiji teu nanaon. Gitu. Tah eta tos 5. Hiji tarang, tarang mah kabeh hiji nu 2. Hiji tarang, 2 tilu, 2 dampaleungeun, 4 5, 2 tuur. Nah, si 2 tuur eta kudu antel. Ulah dicangkatkeun, tapi kudu antel. Teu nanaon ai tuur mah kahalangan oge. Nu ulah so teh tarang itu. Nah, hiji, 2 tilu, 4 5, 2 tuur. Terus wabutunu asobi arijlaini, jeung beuteung pirang-pirang ramo 2 suku. Nah, 2 di wae berarti ya genep berikut 7. Beuteung, dampal atulah beuteungnya. Dampal, sebelah beuteung sih. 2 pirang-pirangnya, pirang-pirang.
Gitu aing sebenarnya ngalogot aya aturan tapi kadang maca sok saenakna wae. Pirang-pirang dua dampal suku. Oh, ramo. Dua ramo suku. Itu lain dampal mah. Kumaha dampal mah hese. Tapi butuh nu asobi ari jela ini beteungna dua suku. Aduh, manya kudu ditinggalikeun nya. Teu penting. Engke lah urang praktekeun. Nah si ramo suku kudu antal nilap gitu. Dihususkeunana naon? Ibu jari suku. Taeta nu kudu mali ulah kitu. Jadi si ramo suku teh ulah kitu tapi kudu nilap si beteungna nu kudu antal. Nah eta carana sujud. Lumayan oge eta teh. Sarap-sarap di dinya lamun kateken katilep matak sujud teh. Mun sujud kan nikmat sujud. Si ramo suku nilap urang teh tepi ka aliran darah naik turun kana otak set dirasakeun urang teh bari ngarasakeun naon deuketna ka Gusti sabab di dinya tempat anu paling deukeut hamba jeung Allah teh nyata dina waktu sujud. Depruk sujud rasakeun tilapkeun tah di dinya teh. Samampuhna kadang lamun anu rematik pan komong geus kolot hareuras suku teh nilapkeun inung suku ge hese kitu. Hareuras. Nah eta teh lumayan ngabatek sarap-sarap nu aya dina ramo suku. Tekenkeun saberatna sirah teh ulah ditahan. Nah, tos beres lah insyaallah urang praktek tutorial kumaha prak-prakanana pergerakanana jeung doa-doana ya bacaan-bacaanana eta ti awal dugi ka akhir. Ponna wudu atawa oge dina waktu salat eta para wargi sadayana 7 anggota sujud masih pasal 30 tah salajengna pasal ka-31 nyaeta nyarioskeun tentang tasdidna dina tasahud pasal ka-31 tawihan deui. Jadi anggota sujud anu ku urang dipake teh aya 7. Kahiji pake tarang, kadua katilu 2 dampal panangan, kaopat kalima 2 tuur, kagenep ka-7 2 beteung ramo suku lah gitu. Eseng udah kana lugotna bahasana gitu. Karena 2 suku aya ramo loba. Jadi pirang-pirang teh kana ramona ari 2 kana sukuna. Maksudna kitu. Jadi beteungna ramo eta nu kudu neken kana lantai urang dina waktu keur sujud. Jadi semur da kateken gitu tah. Itu para urik sadayana ieu dina bab anggota sujud mudah-mudahan tiasa dipangertos oge mudah-mudahan tiasa dipahami ku para wargi sadayana entong hilap di like di share mun memang video ieu manfaat kanggo para wargi sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.